Kabeneran ka dieu keur macul urang teh bantuan. Naon kudu di batuan teh mang pan keur macul aya naon ieu buat nyeun jalan ieu teh kudu mau batu non teh batu hirup atawa batu kumaha. Ya nu alus mah sia mun jang jalan mah ku ieu we batu hirup ti ditu teh cilongan neangan geura. Eta teh jang naon batu teh jang naon nya kunaon make eta batu. Lain tah neangan batu, bantuan matut suku nyeri. Oh jang ciri ciri mah sabenerna mah ulah ku batu sia. Ku temok atawa ku beusi zaman ayeuna mah ku make iya make naon we lah ciri mah. Oh ciri tetenger. Nyiun meuli di ditu nu aksaraan gitu rek persiapan atawa jang saha. Astagfirullahaladzim. Suku nyeri ti dikes di dia. Oh teh jang naon paingan rada arangang bieu itu maju ieu ngadekul pasar ya meureun parasea. Yo jang wates mah ulah pasarea parasea atuh. Astagfirullah. Nyan aya eta mah nya kudu dicirian ayo eta mah wates mah teh parasea mah. Nah, naon dia teh kala kapasea we. Cicing mang cicing. Cicing mang. Kusingeun. Naon eta mang nu bogana eta nu boga watesna. Geurake ku urang. Ke ulah di babuk ulah. Ya atuh sing balalener dangges balalener. Astagfirullahaladzim. Ulah mang ulah di babuk. Bener atuh eta teh carita teh ulah make jeung sagala itu mang tong parasea parebut wates atuh mang era bekas lin kolot wates eta sing bener heula geus dibenerkeun eta tong parebut wates mang da lain parebut wates tuh bedegong sih ya bedegong tong parebut wates ya lain gitu ulah di babuk giling kabeh oge ulah di babuk ulah mang ya dari eta balik ka ditu balik atawa digawe deui ka ditu sing urang mah ayo parebut wates ayo atuh parebut wates aing mah geus karolot parebut wates yap